Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng abdi nami dina acara Sunda Kuliner. Dina dangin ieu, warta anu bade dipinangkeun nyaeta kuliner anu nuju hits di antara nonoman. Di zaman kiwari, khususna pamuda-pamudi beuki dieu uji kreatif dina ngawangun usaha kuliner. Contohna di daerah Loji, aya salah sahiji tempat anu narik perhatian, nyaeta es butak-gitek. Kumahanya rupina sareng kumaha rasana eta es butak-gitek. Reporter Sunda Kuliner Muhammad Theo sareng Warman bade ngalaporkeun. Di Kecamatan Tegalwaru, tepatna di daerah Loji, aya salah sahiji jajanan anu nuju hits di zaman kiwari. Selengkapna urang tumaros kanu gaduhna. Are mau sabaraha lami calan es teh? Jalan es teh nembe sasasi jalan namu. Ate gaduh ide di mana ngadambel es butak-gitek gitu? Idena berawal dari YouTube. Dari YouTube turun ke hati, terus menjadi terrealisasi. Nah, aya tadi namian es butak-gitek. Nah, abi terinspirasi dina toko Sikabayan. Sikabayan teh pami manggil Cina eta kodena butak-gitek bual geo. Es butak-gitek ieu teh aya ciri khasna. Ciri khasna butak-gitek, digitekan. Aya hambatan tuh sih ya salami kejual es butak-gitek itu. Seueur hambatan mah. Jangan lagi jalan atau aya pasang surutna. Sok saredik kita abi mah paminya teh kadinya teh. Sok teu kiat. Iya. Ieu teh kauntunganna sabaraha? Kauntunganna acan katingali sih pami kauntungan. Soalnya kan pami usaha mah paling alin tilu sasinya kan tempat nembe katinggalian. Nah, sama nembe sasasi jadi masih acan ieu. Kumaha strategina ngajualkeun es butak-gitek supaya narik minat konsumen? Strategina anu pertama lewat media sosial. Terus anu kadua promosi ka rencangan anu sakirana rada sae katinggalina. Terus sareng kita mah live gitu. Live produksi jadi tiasa ningali terus sareng butak-gitek nangge tiasa gitu. Es butak-gitek rasanya ros pisan euy. Mari. Es butak-gitek ieu aya babaraha rasa nyaeta rasa green tea, rasa taro, rasa strawberry, sareng rasa coklat. Theo Warman melaporkan dari Loji. Hatur nuhun ka Muhammad Theo sareng Warman anu atos ngalaporkeun ti Loji Tegalwaru. Cekap sakitu warta dina dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.